Mitra kaum dangu, alhamdulillah mangjaya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunak. Carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-12. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pang baberah. Para mitra kaum dangu, sabada Aki Salmawi ngadongengkeun nu aya patula patalina jeung urusan si Puja. Katut Aki Salmawi geus nyiapkeun saha calon anu baris ngalawan si Puja. Nyaeta deui daya di Iwati Sirana nu ayeuna masih keneh leutik. Atuh harita Sarmo tuluy nyarita sija teu panunggu. Denten kanggo numpes si Puja teh bade ngantosan Sirana ki? Bener Ujang. Kapaksa kudu ngadaguan Sirana, sangkan gede heula sarta masagi tina ilmu panamu tur jampe pamakena. Wah lami teuing atuh ki. Bila abdi teu kiat ngahalangan si badega nu dua teh. Meuli moal tiasa teras-terasan kitu, tanggus aya apesna atuh. Upami abdi diparengkeun apes, bakal nambihan deui korban meureun. Eta mah resiko Ujang. Eta mah resiko sabab perjuangan urang teh teu bisa dirurusu. Kudu asa pamikiran, kudu kuat heula lahir batin. Aki mah nyaho sorangan kumaha saktina si Puja. Kumaha telengesna eta awewe. Lamun urang maksakeun maju tangtu baris meunang kacilakaan. Perjuangan teh taya hartina. Tah supaya ulah kitu urang kudu sabar ngadagoanana, kudu ngadagoan mangsana nu utama. Eueuh harjina digancang-gancang ge anu pura cilaka mah. Aki mah ngaharepkeun sangkan tujuan urang teh bisa hasil kalayan salamet. Keun wae ngadagoan sakedeung mah sabab kudu bener heula Ujang. Aki Salmawi tetep dina pamadeganana lantaran geus boga sawangan anu kuat. Udah kumaha ari Aki? Apaan Sirana kakara 4 tahun umurna ge. Lamun hayang ngagunakeun dina umur 17 tahun, alah kudu ngadaguan salila 13 tahun. Oh, beak manten para mojang di kampung teh. Sarta abdi kolot manten di moal kabagean deui. Cek Sarmo teu panujueun. Sabab umur Sirana memang ora keneh pisan. Memang Jang Sarmo. Lamun ngijil kadinya mah bener Ujang teh, tapi sing percaya Ujang. Aki rek ngasakeun Sirana paling mila umur 15 tahun. Artina mah dina umur sakitu teh Sirana kudu geus sanggup ngajalankeun tugas ti Aki. Pikeun ngaburak-barik si Puja. Jadi ukur butuh waktu 11 tahun. Tak itu maksud Aki teh Ujang. Jadi abdi teh kudu ngahalangan si badega salila sakitu tahunnya. Namun ilmu abdi dielehkeun ku maranihanana. Tetangtu dina waktu sakitu tahun teh maranihanan terus-terusan ngulik pangarti ki. Ulah ku meok memeh dipacok Ujang. Apaan Ujang ge moal diantep karep ku Aki derek diwarah. Wan tujuan Ujang pangna datang ka dieu teh hayang diwarah lain ku Aki. Hayang dibere ilmu panemu jampe pamake. Oh gitu. Kumaha tuh ari Sirana? Teu leutik teuing atuh pikeun diwarana kana urusan kitu. Rek mampu narima ajaran ti Aki moal. Sarmo Cangcaya. Bisi Aki Salmawi gagal dina ngawaras Sirana nu leutik keneh. Ai pikeun ngadilih budak mah Ujang. Sanyana mah teu perlu mikiran waktu jeung umur. Sabab najan rek diwarah ci orok berem ge bisa. Sabab aya aturan jeung tata cara nu tepat. Pikeun ngawalah budak. Atuh sajabana ti kitu perkara kebiasaan bakal ngelehkeun kaayaan anu umum, anu lumrah. Contona kieu anak si Amah dina umur 10 tahun teh. Sieun ku Muni lantaran ti leutik tara tepung jeung Muni. Tapi sabalikna anak si Bema dina umur sakitu tahun teh geus wabuh jeung Muni. Sabab ti leutik geus wabuh jeung Muni, diwawuhkeun atawa dibiasakeun ku kolotna muka beneran boga Muni. Jadi dina hal ieu mah Jang Sarmo, nu jadi berat teh lain munina tapi kabiasaanana. Nu biasa babarengan jeung Muning mah
najan kakara umur 3 tahun oge nu hasil. Beda deui jeung nu tara gaul jeung muni. Umur 20 tahun teh sok ngabacir sieun. Sabab teu bisa tepung jeung teu biasa tepung jeung muni. Tah kitu lamun aki nyokot ibarat nu enteng mah. Anu handap hartina mah nu babarika baca ku pikiran. Jadi perkara sirana urusan umur moal jadi soal. Nu penting mah dibiasakeun ku aki. Sangkan manehna wawuh jeung tata cara kieu ti leuleutik. Saang tu dina umur 15 tahun teh geus asak sarta masagi. Ilmu aki diharapkeun bisa tamplok ka manehna kabeh. Tah kitu maksud jeung tujuan mah jang sarmo. Mudah-mudahan we nu kawasa marengkeun. Cik Aki Salmawi ngajelaskeun bari pepeta. Sangkan hate sarmo regreg. Oh, jadi kitu nya. Hartos satu hari kitu mah carana mah mangleres ku kebiasaan mah teu aya hiji hal nu dianggap ente di abot kita. Da abot teh ku tara sarta ku tuaku nanging ki aduh mah hariwang ki sok sieun. Dina waktu sakit tahun teh abdi teu kuat ngalayanan si Badega nu dua teh. Maupun abdi bade nyoba-nyoba nyangkalak si Badega. Kami teu kiat mah bade nuhunkeun tulungan tu ka babaturan abdi. Eta mah dikeukeuh peuseukeun si Ujang. Kawas nu teu percaya kana omongan aki. Nya geus teh sabar. Hayang nyangkalak si Puja teh. Duh, ampun peralun sanes teu percandan ka aki nanging abdi teh. Boyong ngajajal pangarti we abdi teh. Keing diajar ti aki teh tak kitu maksud mah. Sarmo rada reuwa sok sieun Aki Salmawi. Kasinggung manahna. Nya mah kerek nyoba-nyoba segala. Apaan tadi geus yakin Ujang teh can mampu ngalawan si Badega nu dua. Nah, ayeuna meuni keukeuh teu ke atuh. Bisa nis ayeuna ki da ayeuna mah memang tos kantenan abdi teh teu kiat. Ieu mah kanggo kapayuna we kitu upami abdi tos diwirid ilmu anyar mah ku aki. Atuh saja beuti kitu upami teu kiat keneh bade nyuhunkeun tulung ka rencangan kitu maksud teh. Nah, tu naon-naon ari kitu mah pek wae atuh cobaan kayaknya. Tapi namun kadesak ulah maksakeun. Buru-buru kabur salametkeun diri awak sakujur. Sing inget kana tugas nu masih kene panjang. Masih kene jauh tugas Ujang deui jang Sarmo. Jadi nu penting mah urang jajal coba. Tapi sakali deui pesenan ti Aki di mana teu kuat ulah dituluykeun gancang kabur salametkeun diri badan sakujur. Da ieu kuna ku Aki di balik deui hartina mah ku Aki ditegaskeun 2 kali nyebut esang Kanjang Sarmo ngarti kana pamaksudan urang jeung tujuan urang nu masih kene jauh tina hartina mah nu dicita-cita kitu da Jang Sarmo. Akhirna Aki Salmawi ngidinan susuganan aya gunana sakalian bari ngawarah murid. Oh, nuhun atuh Ki lah. Mun pisan malah bade dijalankeun ku abdi. Sarmo harita teh para mitra kacida bungaheunana. Lantaran kahayang jeung tujuan disatujuan ku Aki Salmawi. Nyaho ku Aki didoakeun. Muga-muga sing salamet jeung sing hasil nu dimaksud. Ngan sameme ini Aki derek mere heula bekel ka Ujang. Ilmu lumpat pikeun nyampurnakeun ilmu nu geus aya di Ujang. Ieu teh kacida pentingna sabab mun Ujang kadasak ku musuh bisa kabur nu sagancang-gancangna pikeun nyingkahan balai. Hayu we mah urang ngamimitian latihan. Urang balap jeung si Mawat. Ari engke Ujang kudu geus mimiti indit. Pikeun ngahalangan kana pamaksudan si Badega nu dua teh. Mangaki abdi sejang ngiringan lah. Sanggeus parat badami Sarmo sasarap heula. Bareng jeung sirana tuluy ngayakeun latihan di Poncrot. Gunung Mandala malah mah sirana ge dibawa ngarah namahan pangalamanana. Puna lampahna Aki Salmawi jeung muridna ayeuna kocap deui ka ayan Paringga jeung Asmadi. Nu masih keneh can aya nu asor dina ngadu ilmu. Malah mah unggal aya kasempetan teu pilih waktu atawa tempat. Sok tuluy ngadu jajaten tapi tetep sarua gagahna, sarua pinterna, jeung sarua pelitna. Akhirna para mitra dina hiji mangsa. Paringga jeung Asmadi ngayakeun babala gempagan, neangan cara nu hade pikeun ngarengsekeun eta perkara. Harita teh isuk-isuk duanana Dariuk bari dina jojodog hareupeun panggulaan. Sedengkeun mah para mitra,
haritage asa keun mah nyata keur pigulaeun meninga golak ampul-ampulan budahna ngaburian. Enggak waktu dipake ngadu ilmu teh euy urang geus teu kahitung ieu ting sabaraha bulan ieu lantaran geus teu diinget-inget sedengkeun urang masih kene tetep jiga wareto can aya nu unggul can aya nu asor maneh tetep loba apa ngabisa sanggup nandingan pangawasa kuring kaina rek kumaha lamun geus ieu lantaran Nyi Puja teu pantes mun boga salaki kaduaan kuriak mantak pasya pas umur-umur atuh cek Asmadi ngamimitian tumanya panon melaung kaparinga nu keur udud bari neuteup lalangit saung. Omongan maneh teh bener euy. Urang duaan kudu buru-buru ngarengsekeun ieu perkara ieu. Tapi tangtu hese ieu sabab dewek jeung maneh teu satujuannya. Pada mikah hayang ka Nyi Puja ieu sarta sarua jeung hayang unggul dina ngadu ilmu. Takulantaran kitu ieu perkara teu bisa direngsekeun kalayan gampang pokona mah. Sabab perlu waktu nu cukup bakal neangan mangsa bakal meakeun mangsa nu lila. Pikeun ngarengsekeun ieu pasualan urang duaan kudu ngerahkeun sakabeh ilmu panemu ngetrukeun jampe pamake ngaluarkeun kasakten jeung wawasen nu dipibanak urang duaan pikeun nyumpunan hal ieu dewek rek nanya namanya sanggup kene halaman dewek sanggup nah sieun kunaon Asmadi dangah bari nangtang percaya dewek oge sabab omongan maneh aya buktina. Mun kitu carana urang kudu ngayakeun hiji pertarungan anu waktuna teu perlu diwatesan. Mun perlu mah sadapan antep teu kudu dipiara, teu kudu dipikiran, asa tarung we aya tungtungna. Da kitu kumaha daek Asmadi? Hehe, daek kuring mah. Narek ku jalan kumaha? Poe ieu keneh urang tarung ngadu tanaga. Ngadu kapalitan, ngadu wawasen jeung kasakten. Urang tarung patutunggalan ngerahkeun sakabeh pangawasan nu aya. Mun perlu gunakeun pakaran saaya-aya ngan risikona kudu sanggup manfaati euy. Jadilah ya kadar tarung mulai anu dipikarisi ku dewek mah. Kuring mah najan bae oge. Wae nu jeung cirikan, indung bapa geus teu boga, dulur suwung, baraya eueuh, cukleuk leuweung cukleuk lamping barina oge jauh ka sintung kalapa. Naon rek dipika melang, naon anu dipika berat. Cek Asmadi peneng ludeung teh sieun kupati. Syukur atuh ari kitu mah. Dewek esa pamadagan maneh. Tapi lamun hal ieu teu mawa hasil, kudu aya jalan sejenkeun ngarengsekeunana. Cik maneh nu mikir kumaha satuluyna. Oh, mun ku jalan darung kitu teu hasil, kapaksa urang duaan kudu babisa heula. Urang guguru deui, urang latihan deui. Urang tambahan ilmu panemu pikeun pertarungan. Nah iraha, pokona mah pikeun ngagembur musuh. Tangtu keneh hiji waktu keur ngayakeun pertarunganana. Rek di mana? Rek iraha jeung ku jalan kumaha tak kitu cek Asmadi sumangetna teu beak-beak lantaran manehna banget nikahayang ku Nyi Puja geus kabengbat ku bentang talaga heran rek wae tangtukeun ku manehna rek kumaha kitu kuring minta waktu 3 tahun pikeun guguru mun geus jejeg 3 tahun urang tepung di poncolot Gunung Munyul urang adu ilmu di dinya carana mah kumaha we nu penting mah salah saurang kudu modar kitu asor hehehe jadi kitunya oh di jalan pokona mah setuju lah jawab paringa bari sor ngasongkeun dampaling kap dicekel pageuh ku Asmadi hiji ciri yen maranehanana sahate jeung satujuan seja satia kana janji nu geus dikedalkeun moal lunca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang satuluyna paringga jeung Asmadi ngarengsekeun heula ngurus gula sabab najan kumaha bae oge pausahaan teu meunang ditunda kitu bae moal ngalelebar tanaga nu geus kapiceun. Para mitra sadaya panon poe beuki luhur panasna bani moreret harita langit lenglang taya aling-aling mega bodas nyarisi kawas nu kasedekeun ku angin atuh poe eta bengrasna keur matak betah jeung matak waas mana komo di alam pagunungan nu hawana seger jeung alamna endah dihiburu ku sora manuk nu recet di sarada taya reureuhna silih tempas jeung pada baturna dina kaayaan kitu paringga jeung Asmadi geus arinit ka hiji tempat nu pernah na di lamping gunung teu jauh ti panggulaan paringga akhirna srog ka palebah tangkal kabung nu ngajajar tilu reg paringga eureun tuluy luah kliuk mitenan kaayaan di dinya kalebak nempo walungan Cipancar nu caina herang ngagenyas kakaler nempo rungkun-rungkun haur tangkal kabung anu kerep kakidul leuweung pinus nu ngadingding di lamping gunung ari ret katongoh ponclot Gunung Munyul anu gundul tutuwuhan ukur eurih jeung kaso
paling punyo tangkal jabu batu paranti areunteupna manuk cangkurileung jeung saeran. Madi, aduh tempatna cidah hadenanya, sababna jan lamping oge euy, teu loba tatangkalan nu jangkung tuh, ukur eueuy jeung kaso. Sawareh aya rungkun ayu uyun jeung saliara. Si kumane pikir napa mun tarung di tempat euy? Cek paringga ret Asmadi anu keur naksir ka aya di dinya. Saduju kuring mah. Sabeuna jan tarung di tempat anu kumaha bae ge, kuring mah moal buru ngalayanan. Tarung di Gunung Hayu, perang dina tangka nangka mangga. Silih petik pati dina tangka dina cai sayagi. Kuring malah moal lebar ku nyawa teu jejirih ku pati. Naon bae nu baris ka alaman moal burung bisa ngareupan. Geus cukup sakitu ge lah. Geus nyaho kada sifat maneh pokona mah. Urusan kawani teu kudu dicaritakeun deui. Yo urang mimitian. Cek paringga bari luncat rek ngawahan. Balicat malik masang kuda-kuda bari mureleng ka Asmadi. Nu masih keneh ngajanten. Tetela sia mah geus hayang modar paringga. Sok geura bijilkeun babasen teh kabeh. Pokona mah ketrukeun pangawasa sia. Ulah anu disesakeun. Wae ngrek dilayanan deuleu. Mentong somong si Asmadi buktikeun heula omongan maneh. Asmadi teu nemal deui. Manehna masang kuda-kuda bari ngawejang ilmu kala ireng. Pikeun marengan gerakan anu ngabahayakeun ka musuh. Jeung Asmadi luncat awak nyebuk ka nubruk paringga nu geus tatan-tatan. Tapi paringga geges ngarti kana maksudna musuh. Sakilat ngarobah pasangan puluy ngadorongkeun dua leungeun ka hareup awak doyong pinuh ku tanaga. Modar sia paringga, siut dampal suku ngancam tarang. Tapi paringga bangun tenang nepak suku musuh kagigir. Siuk plak, cudalit Asmadi cungkir balik klek nincak lemah yang hareup ka musuh. San modar teh si Asmadi. Rasakeun ye, siak paringga nonjok najong bujal musuh. Tapi Asmadi rikat ngagiwar plos. Atuh kaparengan pisan serangan paringga teh nyabet angin. Ari suku teu kaburu ditarik para mitra sadaya. Harita teh mopo hareupeun Asmadi kepi tewak tuluy dicentok sakaligus. Tolonyong paringga sosolontodan. Tapi memeh rubuh leungeun katuhu newak tak Asmadi. Atuh rubuh duanana silih tindihan. Korejat hudang. Rengkenek masang kuda-kuda, silih perong bari neangan lolongkrang pikeun ngasukeun serangan. Para mitra kaum dangu, harita sebrut Asmadi narajang make gerak tugar gunung. Nyaeta gerakan tugar gunung teh maksudna rek nyaeur laut. Tumerapna ka paringga mata kaweur, lantaran gerakan Asmadi robah-robah hese di teguh tujuanana. Tapi paringga teh eleh geleng manehna ngagunakeun gerakan kalakai murag luak leok ketebak angin gumantung angin nu nebak ka manehanana. Antukna dua jago cilamping nu ngerahkeun sakabeh wawasena pada hayang unggul. Hayang ngarubuhkeun musuh tapi sanggeus meakeun puluhan jurus duanana tetep tagen. Gayang unggul teh aya nu asor, reg nu tarung eureun silih perong bari ngahegak, kesang ngucur minuhan awak. Asmadi, ku jalan darung euy. Tayang geusna euy. Sabab maneh jeung dewek sarua gagahna euy. Jeung sarua pelitna, cing rek kumaha ayeuna? Wah, jang tentu sarua kuatna lantaran tarung ka karasa kedeung. Rupa nun poe moncorong keneh di belah kulon. Anu harti yen tarung teh can sapoe-poe acan. Lain urang tuluykeun we najan nepi ka isuk oge. Daya halanganana deuleu. Ceuk Asmadi tetep nantang. Manehna geus gergeteun hayang ngarubuhkeun musuhna. Mun cara kitu, sok maju deui atuh. Ker duanana tarung deui. Ayeuna rupa-rupa pakarang digunakeun ti mimiti Pesobalati bedog gegendir itu. Trisula urang mitra sadaya tetep kayan unggul jeung asor duanana saimbang. Pakarang geus beak bedog rarompang gegendir parotong. Pesobalati geus pating belesur ting ka mana. Atuh siku-siku Trisula jeung sabajabana geus alalancur antukna ker silih bantingkeun. Silih dengkek, silih cekek ngadu tanaga kawas muning. Silih seret jeung silih sururu kayan di lamping gunung nepi ka busi, jukut lebur kawas digalai gajah, kaso jeung eurih rebah rata jeung lemah. Kulantaran nu tarungna loba ngadu tanaga jeung jogol, teu karasa maranehanana beuki kalaneuh, da puguh mineng ngagulitik bari silih dengke, tungtungna tarung teh jadi di sisi walungan Cipancar, malah mah sababaraha kali tigu jubar kana cai. Madi, alah, mentong ka Sukabunga we. Ayeuna geus nincak kana mangsana ieu. Geus nepi kana wanci nu mustari, sia kudu modar ku leungeun dewek ye. Rasakeun ye, ceuk paringga.
Jeleng luncat kawalungan karawak kana batu segede dingkul pelawar dibaledogkeun ka Asmadi. Tapi Asmadi ngan sakilat luncat atuh peledag batu ningang kana batu sejen nu aya tukangin Asmadi. Aing ge bisa baledogkeun batu masih bedul asaan ku sia ye. Asmadi rikat bangku batu nu gede. Maningan sagiriwil bangun hampang pelawar dipake maledog Paringga. Gujubar kana leuwih cai muncrat ka luhur. Ari Paringga geus aya gigireun Asmadi sarta geus mangku batu sagede telebung disuhun bari ditahan ku dua leungeun. Modar si Asmadi lebok di batu ye. Pelawar batu nu sakitu gedena dibalangkeun. Meningalayang rek ningang sirah Asmadi. Tapi Asmadi geus luncat ka kenca kop kana batu sarua gedena. Jeung nu bieu pelawar dipake maledog Paringga. Sarua henteu keuna da puguh sarua rikatna. Tungtungna ger silih baledog. Ku batu nu galede sora meni pating baledog pating gulutuk kawas guludug bae. Puluhan batu pating kalayang kawas kabawa ku angin. Ari jalemana jelung-jeleng luluncatan jingkahan balai. Batu di walungan diacak dipake maledogan musuh. Sakapeung batu teh diadu nepi ka ancur jadi keusih. Teteh lah sia boga pangawasa jiga kitu. Tapi ayeuna rasakeun pangawasa kami ye. Asmadi susumar karawu ngarawu keusih wur diawurkeun kana beungeut Paringga. Paringga teu ngejat manehna kalah kamolotot bari monyong. Niup. Sataker tanaga keusih balik deui ka Asmadi. Ulah, setan sia malik ka aing, ceuk Asmadi. Jeleng luncat nyingkahan keusih nu ampir keuna kana panonna. Ayo sia datangkeun deui serangan liana. Waing mah burung diladenan deuleu. Paringga susumar bari ngacungkeun peureup. Kakarage para mitra cacap omonganna geus jol di panarajang ti Asmadi. Mangrupa bubuk batu nu sareukeut. Rabeng nyameran kana beungeut Paringga. Kawas kalakai nu katebak angin. Puguh Paringga meniripukeun manehna pakupis nakisan batu-batu nu ngancam beungeutna. Tapi serangan Asmadi kalah kabeuki rongkah. Akhirna Paringga ngalaan iket. Tuwi dibubat babit dipake nakisan batu nimbulkeun angin nu ngaguru handaruan. Bereng batu sareukeut teh paburantak ka sakurilingeun Paringga. Hiji ge taya nu keuna kana beungeutna. Kakiup ku angin ciciptaan, reg nu tarung eureun duana ngajanteng dina batu bari silih perong. Asmadi, tempoe panon poe tere surup ai. Lah, hiji tana yen kasaktian maneh teh tere beak ye. Diri barat beakna poe nu bari kasilih ku peuting. Geura samat sia inung bapa. Geus mangsana inget kena dosa sia. Sakabeh sababaraha nama nyawa sia bakal paragat ku kami. Mantong makasih sumar sia bedul. Paringga kami ge sanggup sia ngalah nyawa sia. Alah pangawasa sia pangrasana. Aduh. Adah aing mah moal munurut sasi ku moal ngejat satunyang beas. Kajian hancur tutumpuran yang kibatan talu ka sia mah. Halah. Teulah nan aing kudu eleh ku sia. Kemal Asmadi teu eleh ketak. Nu wani dilawan wani, nu sombong dilawan sombong. Mun bener-bener sia wani, mun nyala laki langit telanang jagat, sok sia maju deui. Ditarung urang rengsekeun ulah ka panjangan jiga kieu deuleu. Naon da kami geus hayang megatkeun beung maneh. Ayo sia geura bijilkeun pangawasa sia teh. Naya keneh atawa heuh. Aya malah loba keneh sia. Ayeuna urang ngadukeun ka badukan. Urang silih kadek jeung silih gitik. Sok lah. Neungeulna 10 kali sewang. Singsa nu rubuh sameme 10 kali ditenggel eta eleh. Jadi sok saheula nu neungeul. Asmadi satuju. Sabab cara kumaha bae oge moal burung diladenan. Urang suten we. Song Paringga maju der suten. Tetela nu eleh teh Asmadi. Manehna ngasongkeun jempol ari Paringga cingir. Paringga jempol jeung cingir para mitra sadaya gajah dilawan ku sireum. Eleh atuh da gajah. Antaran sireumna make taktik. Terang dongengna adi-adi sadaya gajah eleh ku sireum. Nah, kayak dina hiji waktos didongengkeun. Oh, taroskeun we lah. Ka ibu sareng ka apa gajah eleh ku sireum mah. Naon sababna pemisuten gajah cenah jempol disebat gajah, ai cingir sebat sireum, eleh ku sireum gitu. Naon sababna? Sok taroskeun. Salajengna para mitra sadaya. Harita teh barang geus suten kitu. Paringga tuluy nyarita. Dewek nu meunang yeuh, boga hak pikeun neungeul ti heula. Kop kuring rido. Geura pilih kulit nu ipis. Geura teang tulang nu rangu. Rek digigir,
rek ti tukang atawa ti hareup peta. Asmadi ngasongkeun awakna siap sadia pikeun digitik atawa dikadek ku musuhna. Atuh geus kitu mah teu antapara deui Paringga ngalugas bedog nu geus rompang tengahna. Tapi bisa kene dipake ngadek musuh. Siuk cekok ngadek kana tarang. Tetela tutira kalah kang ngampul kawas ngadek karet. Siuk cekok kana beheung. Sarua jiga tadi ngampul. Wah kopi pilih kulit nu ipis daging nu uduk. Montong waka agus ya betul 8 kali deui dewek teh. Coba ngadagor tarang ku batu can dicobaan. Ieu mah ngajaran bedog we heula. Kop lah. Buru-buru atuh ngadekna dewek syarat teu. Asmadi ngasongkeun di tarangna. Teuning ludeung taya kasieun percaya kana kakuatan diri pribadi. Paringga panas oge hatena para mitra sadaya. Siuk ngayunkeun bedog rompangna. Beletrang kana tarang, sirikna tengah burinyai bakat kuteas. Paringga kekerot nahan amarah, tuluy ngampulkeun di tanaga, ngumpulkeun tanaga. Dina leungeun katuhu sarta sakaligus diayunkeun cekok kana puhu ceuli tetep teuteurak. Tungtungna diperak-perak dikadekan sataker tanaga nepi ka 10 kali. Sanggeus rengse Paringga ngalungkeun bedog kawalungan, bari kukulutus keheul ku bedog. Lu kurang ngajar teh hanas dibawa sia ku aing. Mantong nyarikan ka bedog nu teu gablek dosa deuleu. Sababe ilmu maneh mah handap keneh. Enteng hanai sok budageun pakarang sejen. Buktikeun omongan sia teh somong deuleu. Cek Asmadi bari lajag lejeg semungahina. Asmadi, ilmu maneh memang luhur. Lain hartina maneh nu unggul sabab dewek ge bisa kitu-kitu wae mah. Tapi rasakeun heula ieu. Yeuh, tangtuh lu maneh bakal hancur burak-bari. Cek Paringga bari mangku batu segede hulu kuda rek dipake ngadagor sirah Asmadi. Oh, geura dagor hulu dewek. Moal tinggal buri nyai geura. Somong sia, paling ge bencar biji polo. Ieu rasakeun yeuh. Siu kabro batu teh kana sirah Asmadi, tapi teu oyag-oyag acan. Hiji tah, kop tulikeun. Kabro sakali deui tetep jiga tadi. Satuluyna Paringga ngadagor sirah Asmadi bari dibilangan nepi ka 10 kali. Sanggeus jejegreg eureun, Paringga ngahegak bari miceun batu kawalungan kujubar kana cai. Sanggeus 10 kali neungeur, harita tuluy Asmadi nyarita. Mana anu bencar teh euy, batu atau ulu dewek? Tong loba bacot sia di lah. Kop geura ala getih dewek ieu. Mun kulit dewek bohak sarta bijil getih, dewek rek talu kasihan. Kop ta si Puja kawin ku maneh, lebok ku maneh. Paringga ngasongkeun sirah, hate panas asa kaunggulan kasakten ku Asmadi. Bilangan ku maneh sia, euy Paringga bising leuwih dewek ieu. Cek Asmadi. Serepet ngalugas bedog siuk cekok ngadekan kana sirah Paringga. Tuluy dipapai nepi kana dada tapi teu anu teurak bedog ngampul kawas ngadek karet. Geus geus jejeg 10 kali sia. Sok turunkeun ku batu. Asmadi asa dihina, kop kana batu segede dinggul. Yung dipangku, langsung ditinggangkeun kana tarang Paringga, peledag, matak linu kadengena. Sirah Paringga ukur ungked saeutik, saterusna mah tarang diasongkeun deui bari nyarita. Hehe, sakali tangeuna euy asa diusapan kuno geulis ya. Montong somong sia, bisi bencar hulu sia deuleu. Kebro Asmadi ninggang deui, tapi batu nu sakitu gedena teh ngampul. Teu karasaeun ku Paringga akhirna nepi ka 10 kali duanana sarua kuatna. Kujubar batu dibalangkeun kana leuwih. Cai muncrat kaluhur ari Asmadi ku kulutus, magarkeun teh cenah batuna hipu. Ledak ngusap kesang dina tarang, panon merong ka Paringga. Kumaha geus ieu euy? Canai wasor. Montong leutik hate Asmadi. Sabab tadi geus jangin rek tarung najan nepi ka boe isuk ge. Sok we tuluikeun. Paringga nangtang manehna teu mikirkeun naon-naon. Nu penting asa tarung bisa rengse kalayan beres roes. Hayu, dewek da moal ngejat sia. Satuluyna para wari. Paringga jeung Asmadi ngerahkeun pangabisana. Diadukeun kalayan daria, tapi tetep teu aya nu unggul ilmu sarua sarta wawanen jeung pangawasa saimbang. Palila-lila teuleum taya nu eleh, paluhur-luhur luncat taya nu eleh, kitu deui silih leketek taya nu eleh. Silih leketek segala para mitra. Ya tarung geus ampun. Pada jago nepi ka silih leketek. Ngadu jibrut patarik-tarik kudu. Aduh ieu mah ieu.
Malah kungsi silih betotku bisa galak tapi sarua kuatna. Alah, kulantaran anteng teuing ngadu jajaten teu karasaeun nyerelekna waktu beurang kaganti ku peuting kayan jadi poek ngongkleng buta rata teu katempo curug-curug acan. Lantaran langit ngadadak angkeup mega hideung pating garulung nyimutan bentang. Akhirna bereg hujan gede meninga guruh jika dicicikeun ti langit. Paringga jeung Asmadi teu galider, duanana tuluy ngadu jajaten ngetrukeun elmu nu aya dina dirina masing-masing. Hujan tuluy turun nu tarung teu eureun-eureun. Ari cai walungan beuki lila beuki gede, geledeg caah meninga gulidag. Sora seah ngaguru handaruan matakeun. Nu tarung asa dibere ilham ngadenge caah nu ngagulidag teh, lain keueung atawa sieun, kalah ka atoh. Harita keneh Paringga jeung Asmadi. Para mitra sadaya silih bil balangkeun kana cai nu umpal-umpalan, tapi duanana bisa hanyat kalayan gampang teu kabawa palid ku cai anu sakitu gedena. Nepi ka brai beurang teh nu tarung tetep lumangsung duanana can aya nu leuseuh. Tanaga tetep weuteuh, sanggup ngalayanan serangan musuh. Nu raruksak teh ukur pakean rangsak balas ti kakarai, sawareh ruksak ku pakarang nu ngait kana pakean. Basa panon poe geus moncorong ti tebeh wetan. Paringga jeung Asmadi keur silih lelepkeun kana cai, tapi tetep sarua kuatna. Tungtungna hanyat deui kawalungan gek dariuk dina jukut bari moyan. Gagal euy tujuan urang teh teu hasil euy. Kudu kumaha nya mun geus kieu ye? Naon kudu dipilampah ku urang sabab tarung kudu aya tungtungna. Cek Paringga bari ngareret ka Asmadi nu keur micieun runtah tina buuk, leungeun bajuna eueuh sabeula. Ulah kapalang tuluykeun nepi ka anu eleh. Mun perlu urang neangan cara sejen, nu sakira gampang dipilampahna. Jeung babari rengsena cik pikir naon rek diperebutkeun. Nya kieu Asmadi euy. Tarung mah beureunkeun we lah. Sadrem aya tungtungna euy da puguh geus jelas ieu mah ilmu urang saimbang. Pikeun nangtukeun nu eleh jeung nu meunang urang neangan lauk di Leuwih Cakra. Nurutkeun carita kolot, di dinya aya lauk kancer sisit emas, mata perak, sarta bisa ngiceup cara jalma. Cing, kumaneh pikir, na sanggup neangan eta lauk atawa henteu? Cing saha nu sanggup eta nu gede wawanen. Cing saha nu asil meunangkeun eta nu unggul. Cek Paringga bari pepeta. Manehna ngajak paheula-heula meunangkeun lauk aneh di Leuwih Cakra. Kuring mah sanggup pikeun neangan eta lauk mah. Lantaran kuring oge kusi ngadenge dongeng ti Aki. Yen di Leuwih Cakra aya lauk aneh. Eta lauk lamun beunang, urang pake mas kawin, tangtu Nyi Puja bakal narima kalayan bunga. Lauk emas teh atuh. Apaan sarua emas na pan? Mas kawin teh sabar ku emas-masan, urang mah ku lauk emas gitu. Aduh, para wargi sadaya ieu sarua we atuh urang. Wakat punya akang maka nyai emas-masan rek dibere ku akang. Ngan sameme emas berlian bersagelang kang kalung jeung sajabana. Ieu lauk emas heula cenah pangheulana kitu para wargi. Aduh, aya we. Da lauk emas ge leutik segede cingil deh. Jadi lah, mana satujunya? Satuju. Ku jalan kitu mah tapi aya keneh kakurangan euy. Naon kakuranganna? Meme neangan lauk di leuwih, kudu diayakeun heula ujian. Sing saha nu kuat ditotogeun tina punuk curug kana Leuwih Cakra, eta anu boga hak pikeun ancrup ka leuwih pangeulana. Ayo lah, kada curug sakitu moal karasa ditotogeun 100 kali wae mah. Sok ini Asmadi. Paringga harita teh bangun teh sabar hayang geuraprak ngalalauk di Leuwih Cakra. Lauk aneh nu can puguh nya buktina, dah kakaracek beja eta oge. Kalayan teu panjang mikir, braduanana miang. Mapai walungan maju ka girang, ngajugjug ka curug nu luhurna moal kurang ti 15 meter. Di handapna aya leuwih nu jero caina hejo sarta budahna ngaburial matak ginggiapeun. Eta leuwih katelahna Leuwih Cakra nu kawentar geueuman jeung pikasieun lantaran sok loba dedemit nu cilimit. Waktosna kau jeung Sepdi.